kieu we keur ngopi di marana. Biasa balik ke bedog. Sini jauh. Bah, Heuh. rek di barang kan gemuk. Iya. Itu di garawe. Dai katu bah. Pek bae. Ayo teh capek mah padahal geus capek mah balik we atuh cik. Henteu bah, da keur bubutuh kerja janjian budak, urang teh bah. Pahaneunnya Pek bae ku nyalan wani 2000 sakarung. Meni murah-murah teuing abah batung geus 5.000, 7.000. 5.000, 7.000 nu deket. 5.000. Gimana jauh tuh bah? 7.000. Ya kieu ngaratu dilangan duit mah teu mawang ke di imah. Ku nyalan we 4.000 sakarung ji. 5.000 tuh Ribu tuh bah. 4.000 jika deket ieu mah beda sok ku nyalan erek mah. Bah jadi abah. Pek. Alhamdulillah bah, non bah. Boga kerja janjian budak samahan. Pek, daraek mah itu capek mah. Peasnya. Alah, si teh abah kejeun pareurat jeung naon tah euy. Ieu mah kudu abah 10.000. Jeung berat teh. Teh lah urang encan ngerti nih. Gunukeunana dina saung nu belah ditu nya, kabeh dinu ieu entong dihujankeun. Siapa? Ke saung itu. Kan itu Saung nu belah ditu. Kayak pagi itu digawena digarawe di dieu. Ai nyawa saya mah nya. Siapa? Yuk. Ini atoh aing mah Martini sia teh. Hitung we bisi karunganana gangsal bari hitungnya. Siapa? Siap. Ini alhamdulillah Martini boga sia teh samahan aduh. Itu radang dia gemuk. Ramai ini. Bah. Angeus ku jalan gemuk teh. Hah? Angeus ku jalan gemuk teh. Nu di saung tadi. Sabaraha karu kabeh nanti dihitung. 50 bah. 50 kali 4.000 200-in nya. Heeh. Kawe ngadogan bawang ieu tuh da. Tuh bah. Si ieu ya boga eta boga hutang. Hutang naon? Gaweaneun pokoknya deui karek pindah kanu abah atuh. Lamun Digawe. apa eta mah urang teh rek ngabees jeung si isuk pindah kanu abah Oh, digawe. jadi rek dibayar kadunungan itu dibayar. Pindah kanu abah. Rek pindah ka di melak tomat itu. Heeh. Oh baik gitu mah, engke atuh sugan di imah duit mah aya. Di imah wengke da ieu mah. Engke we di imah. Heuh bae tuh abahnya. Baik ke ka imah cokotnya. Heeh. Hayu bah. Kos asar we nyokotna. Barek ngalah heula ieu. Heeh. Geus.